sakeudeung hirup di dunia teh lah ngan sakiceuk sakumaha nu geus dijelaskeun bahwa negeri teh aya dua, hiji negeri dunia, dua negeri akhirat. Negeri dunia fana, rusak, semu jeung lalagaan heureuy. Negeri anu hiji deui negeri nu bako ya ni negeri nu kekal tetep jeung abadi dibandingkeun dunia jeung akhirat. Atuh dunia mah eueuh sabakatul hiber-hiber acan. Ja Al-Qur'an geus ngajelaskeun walal akhiratu khairul laka minal yakin akhirat eta leuwih bagus tibatan dunia. Geus atuh urang kuari kudu sibuk jang mengejar alam nu bako anu kekal. Kasibukan urang sapopoe teh kuari ye tanya ka diri urang lobaan sibuk urusan dunia apakah lobaan sibuk urusan akhirat? Teu kudu kukula dijelaskeun urang bae masing-masing. Urang bae masing-masing awak sia sih sebenarnya lobaan sibuk urusan dunia apa lobaan sibuk urusan akhirat? Urang tananya ka diri mantap dunia lupang indah-indah na hirup lupang indah-indah nama santri. Sebab santri mah bisa nyeungseurikeun awak sorang, bisa nyeungceurikan awak sorang. Nu mantak loba guyon ge santri mah loba guyon lantaran santri mah bisa nyeungceurikan awak sorangan, bisa nyeungseurikeun awak sorangan, jeung bisa seuseurean sorangan. Eta santri eta. Indahna jadi santri. Nikmatna jadi santri. Nu mantak encan sah jelema jadi santri, belah dituna jadi kiai, belah dituna jadi abuya lamun encan bisa seuseurean sorangan. Lamun geus bisa seuseurean sorangan eta kakarak santri asli, kiai asli. Entak ulah kaget lamun Haji Pendi seuseurean. Nyana sok seuseurean sorangan. Sarua ceri sorangan, seri sorangan. Asal kurang obat seuseurean sorangan. Ieu ge mantak diajak ka dieu tadi ngadahar obat obat penenang. Entek nyana ieu kadeulina kos sehat padahal mah masyaallah. Tuh ya. Santri mah bisa seuseurean nyeungseurikeun sorangan. Lamun geus bisa seuri nyeungseurikeun sorangan hebat. Santri mah ka masjid. Tuluy keluar di masjid dulu sudah ke mana segala aya ge sendal kulit mantap ya Allah mulai kuliahna dipake beunang salengkah dua lengkah nyana ngahan jih tolol aing bolon aing sendal aing jepit ku daun balik make sendal kulit. Ih, nyana ge seuseurean sorangan kan. Goblok ieu aing. Terjadilah eta kan santri bener. Santri bener ai sieu mah kan terus heurina. Nah,
bedana santri jeung sieu teh kos kitu malah mah bebeja ka babaturana eueus nalaing ngejepit aya ieu mantap eta bari seserian pan jahanam di babauku nya eta tuh santri bisa nyungsirikeun awak sorangan ketika santri wau jeung hiji awewe di deketan kumanehanana geus jelas awewena bogoheun ja santri maka rasep nu kasep baruduk toel kumanehanana wajarlah jaya hijab make baju di toel terus noel deui kan awewe mulai cek ngaji aing kos nu teu ngaji bae goblok meureun awak aing masya Allah pan aing mah ngaji kieu bae ge atuh kunaon aing noel nyana noel ku aing diteruskeun waktu beres mah neng ampurannya nengnya lantaran kakak mah kieu ge santri ieu teh pan urang can nikah kos kieu teh haram neng disampurannya nengnya neng balik ka ditu ngaju kakak mah dekat pondok deui masyaallah sakeuna ieu awak aing ku tolol-tolol teh seserian sorangan ya tah eta kan santri bener tah coba sih ayo coba boro-boro nu teu daekeun ka dieu sia ka dieu ye goblok aing geus beak ka dieu melet sia jadi pelet ya teu daekeun ya dipaksa eta kan ngaranna teu eling tuh bedana santri masya Allah indah jadi santri mantep bisa nyungsirikeun sorangan bisa nyungsirikeun sorangan eta gambaran-gambaran anu rendah belah dituna tengah peuting nyana tafakur kalau akang ngomong sih jalan santri aing mah kerja di tangga jeung santri bego atau aing mah jeung santri ya Allah ya ge diajak aing supaya jadi santri aduh merenung tengah peuting teh masya Allah santri mah langsung renungan anak kunaon batur geus karawin aing can jasi awak teh jore-jore teuing kunaon atuh nanya ka situ teu daekeun situ teu daekeun awak sia teh tuh kan ceuriknya teh tapi kembali deui geus aya di Lauhil Mahfuz tuh kan indah pa santri yo mau datang ke kawin ke jeung kumaha gas aing mah nungguan takdir eta indahna jadi santri eueuh we sedih tah kejadian maut sigana sarardih teh padahal ketika ingat wa bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala eueuh sedih geus aya aturan Allah tah nikmat jadi santri teh kos kitu coba lamun teh jadi santri ka imah aya nu minta cai teu bisa ditanya diajak ku dulu-dulurna kunaon ieu 20 poe ka tukang ieu pamajikanana maot ayo bari can bisa ditanya mas santren henteu eta teh henteu ceuk masyaallah akibat teu mas santren kos kitu santri pamajikanna maot ya sejuta ganti aja ya tenang santri riweuhnya nama dek nu jangkung dek nu pendek dek nu gede pokoknya dek nu kunyit batak tenang kadeuleuh siga nu sedih teu aya santri sebabna kembali ka Sang Khaliq masya Allah boro-boro segede santri segede ustad segede kiai jelema nu sok biasa ngaji bae ge asal ngaji bae kadeleuna siga nu sedih aya kadituna asal geus beres kembali
kembali ke Allah. Nikmat ngeuna tilok merontak ngahayang-hayang di luar aturan Allah. Tarai sakumaha Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, hiji rasul hiji nabi anu moal aya andina datang ka kiamat. Gagah aya di Kangjeng Nabi Sulaiman, sugih aya di Kangjeng Nabi Sulaiman, pinter da puguh nabi saha tandingna moal aya. Bisa ngobrol teh lain jeung manusia bae, jeung hewan bisa ngobrol, jeung tatangkalan bisa ngobrol, jeung angin bisa ngobrol, jeung setan bisa ngobrol. Ieu kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Begitu datang waktu lebaran, Kangjeng Nabi Sulaiman ngobrol jeung beo. Begitu ngobrol cak manuk beo teh dunungan, ieu teh pan lebaran. Aya naon emang kula rindu jasa ka dulur-dulur kula nu di jauh. Minta izin be hayang mudik. Mudik gak boleh, pulang kampung. Hebat presiden orang. Atuh mudik kemenang pulang kampung boleh. Seperti eta. Besok seri sia tuh. Kangjeng Nabi Sulaiman sabaraha poe eta kaditu ka lembur, sabulan abdi di perjalanan, jadi lamun bolak-balik 2 bulan. Oh, cek Kangjeng Nabi Sulaiman ge 1 kuari mah diberet 3 bulan. Balik sabulan, jang kadi sabulan, jang di imah sabulan. Alhamdulillah, cak beo. Nuhun dudungan, abdi pamit. Balik. Hiji manuk anu istimewa beo teh gede teh sabaraha tapi mahal hargana. Ieu beo mentek di Turki mah, di Turki jadi kaheureuyan manuk beo teh ku hiji wali, hiji mangsa seorang wali mawa manuk beo ke pasar dijual lantaran bisa jasa. Ngomong nata manuk beo teh datang ka dijual 1000 dinar uang emas. Masya Allah. Bayar isukna nyana mawa kalkum, mawa kotok kalkum ka pasar hayang lakuna 1000 dinar di sarua bae. Nu kamari meuli beo teh ka dieu teu beuli mah eta naon kalkum. Atuh kalkum mah teu hayang aing kudu 1000 pan leuwih gede ti beo, leuwih gede leuwih bagus kalkum mah sorana ge atuh pan hebat asa si murah. Wabeh jelema embung ka kalkum mah hayang ge beo gorenganan loba kabisa beo Ki Nurjaya ge sakieu ge lain beo bebeoan doang lumayan kan ya. Ai maling buntut-buntut bae mah bisa. Tuh kan? Tuh, ari sieu mah kalkum. Atuh deuk sanu meuli coba aya. Atuh kan? Boro-boro dijual, dibikeun ge ka urang Cisokat, cak urang Cisokat teu hanai aing mah. Teu hayang. Gong aing kalkum kos kitu ieu. Di jerona aya makna tersendiri. Manuk aya nu leutik mahal, beo mahal, tapi aya nu gede, manuk-manuk jeung hayam-hayam nu teu bermakna mah murah. Eta keur carita ukuran dunia, cerita ukuran akhirat ge sarua bae. Gitulah teangan makna-makna supaya diri urang teh mahal. Taruhlah urusan dunia mah gampang, mahal teh menurut Allah, mahal teh menurut Nabi Allah, mahal teh menurut kekasih-kekasih Allah. Eta
tah ngamahalkeun makna moal bisa di sekolah sama dunia kabeh ge ngamahalkeun makna sugan kuari aya di pendidikan perwira datang ka jadi jenderal ya, brigadir jenderal, letnan jenderal, mayor jenderal, makna dunia tama kabeh makna nu di jero nama moal bisa diraih kecuali ibtida'na di pondok pesantren kadeleuna hina kadeleuna di bawah sederhana mun dipandang ku mata nu ieu tapi lamun dipandang ku mata nu ieu masya Allah eta santri-santri teh ternyata pengisi surga sieu mah kalkum sieu mah ya hayang ka surga teh kalkum mah hese ajeun ku kuat ya Allah keceritakeun manuk beo teh mudik datang ka imah teh atuh dibagiakeun ka lemburna ku dulur-dulur dan jeung rekan-rekan berikut tetangga-tetanggana terasa sakedeung sabulan teh lantaran loba kanikmatan jeung kaindahan-kaindahan kieu urang teh kitu lamun urang nikmat contohna urang jadi panganten sapeuting asa samenit tapi lamun urang nyeri huntu sapeuting sakumaha 10 tahun nyeri huntu mangalayan eueuh Pak dilok aya nu ngalayan ka mana nyeri huntu tah ieu ya gering pangjore-jorena nyeri huntu tah eta sabulan sakedeung lantaran kanikmatan kapanggih jeung dulur kapanggih jeung rekan kapanggih jeung tatangga sendagurau nikmat sabulan teh teu karasa geus datang deui ka waktu balik duh cak beo sagedeung amat ieu nyana hayang mawa oleh-oleh jang raja naon nu paling dipake karesep sedengkeun di kerajaan mah nu ngaran dahareun inuman pake geus teh kudu dicaritakeun naon isi oleh-oleh aya ta nu boga yo ieu aya hiji cai ngaranna cai kahuripan lamun diinum ku saha bae ieu bakalna moal paeh-paeh tah cak beo ieu mantep ye jeung oleh-oleh raja mah ieu geus langsung diasupkeun kana botol leutik haju ditalikeun kana jangjangna beo pamit selamat tinggal saudara rekan ahli-ahli kula hendak berangkat ke istana untuk melaksanakan tugas sebagai satpam beo teh berangkat Kangjeng Nabi Sulaiman geus kieu bae beo can datang ya geus datang ka waktu datang lamun eueuh poe ieu poe disusul melalui angin yang melalui setan-setan perangkat Kanjeng Nabi Sulaiman ya setan ya jin ya angin tekebal datang beo assalamualaikum waalaikumsalam wahai maneh beo nuhun tuan raja ditanya kumaha kaya diri itu oh cerita beo bahagia luar biasa terakhir cek beo kula teu boga oleh-oleh nanaon jasa segala aya di dieu mah ngan ieu be boga oleh-oleh teh cai kahuripan cek Kanjeng Nabi Sulaiman ieu fungsina ieu fungsina lamun diinum ku tuan raja teh ieu moal paeh-paeh panjang umur datang ka hampir kiamat nah mantep cek Kanjeng Nabi Sulaiman yes terima. Tapi Kanjeng Nabi Sulaiman kan ngayakeun musyawarah. Di Indonesia kan aya permusyawaratan. Bacakan Pancasila. Rakyat. Gegeraan atuh rakyat. Sia di sekolah kudu nyaho. Rakyat
bodoh di bawah baik. Kuarikan ieu keur dirancang undang-undang melalui permusyawaratan wakil-wakil urang ke berbagai praksi geus ngaluarkeun ide-ide, tinggal menunggu setuju apa henteu ketuhanan yang maha esa. Guru aing orang Jogja baheula satu ketuhanan yang maha esa. Orang Jogja betul bisa esa ya. Nah, ya, iya diganti rancangan undang-undang teh. Mangga baik. Diganti, tetep baik. Negara sekilan rancangan undang-undang diganti. Orang mah kitabna tetep Al-Qur'anul Karim. Rukun wuduna tetap bermadzhab Imam Syafi'i, rukun sholatna terus puasana dan lain sebagainya. Apakah riweuh? Henteu, sebab lawan santri mah digaji teu digaji jeung teu hayang jadi nanaon. Hiji be santri mah embung jadi nanaon hayang jadi ahli Allah. Iya Allah. Emang sih ya? Kalku mau beda lo hayangnya nama. Santri mah teu hayang, suka jadi guru teu hayang, jangan jadi muid teu hayang, suka jadi DPR embung, dipaksakeun ge teu boga ijazah. Teu hayang santri hiji be hayang jadi ahli Allah. Kuring ka guru aing ngadengen lagi. Kosu bener teh kitu tah. Dah hebat teh santri. Masya Allah. Guys, ulah jaritakeun urusan negara teh mah anu ngageugeuh. Sabodoh maranehanana kege karasa ku urang kabehan. Gimana diganti? Ya pasti urang ge atuh. Ih, masuk-masuk ngarembel mah. Ih, kos jagoan bae sia. Keheula. Malah ya rubat ribut di Indonesia mah. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Bey mantap. Guys, ulah pikiran kos kitu maksudna. Kayak sakedeung deui. Ieu mah ulah we nyaritakeun teh Kanjeng Nabi Sulaiman musyawarah jeung manusia nu aya di istana, jeung jin nu aya di istana, jeung hewan-hewan anu aya di lingkungan istana. Kumaha ieu beo mawa oleh-oleh cai kahuripan lamun diinum ieu kaula panjang umur mendekati kana kiamat. Kumaha kira-kira? Wow, manusia kabeh satuju, jin satuju, hewan-hewan satuju kabeh. Sebab Tuan Raja mah maharaja, inter aya di Tuan, adil aya di Tuan, segala rupa aya di Tuan. Geus kami mah satuju panjang umur. Kabeh satuju ngan aya manuk kokok beluk. Di dia manuk kokok beluk naon? Sarua manuk kokok beluk. Paingan beungeut da kos kokok beluk. Ieu rajana ye. Cak manuk kokok beluk. Ke Tuan Raja manusia kabeh satuju, jin satuju, hewan-hewan satuju, ulama ieu nyebutkeun teh satuju besi kula di brendel cara di MPR kamari. Cara di pusat di brendel datang ka kuari teh direnggenkeun. Oh bahasana direnggenkeun nya. Urang dieu teh mengaranna. Direnggenkeun heula ulah dilanjut teulanang. Tapi kieu cek manuk kokok beluk Tuan Raja milu beh heula jeung kula yuk. Ka mana? Ayo milu. Diajak ke hiji tangkal kayu gede aya gowok di dinya. Tah. Ieu aki-aki nu aya di gowok gede babaturanna ngan kula doang nyana ieu geus teu daya teu upaya geus sabaratus taun meureun nyana gara-gara nginum cai kahuripan kuari jana ieu teu bisa ka mana batur geus paraeh kabeh nyana tinggal kicep bae kieu tah tuan dae gitu hayang cak Nabi Sulaiman nah tuan ge lamun nginum eta bakal kos kieu
Bung cek Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bung nangis terus ada dimusyawarahkan di MPR kumaya rancangan undang-undang salah aing kumaya urusan adalah cai kahuripan tetap cek manusia jin dan hewan inum Tuhan datang ke mana sebab kekuatan lantaran Tuhan mah adil. Didinya malaikat Jibril turun langsung ditepak ke malaikat Jibril bisa diinum bepes cekelnya Rasulullah saya numpak Jibril hampura Jibril suganti si pepen dibunuh gua si kalkum itu menenaonan akhirnya ulahan ke malaikat Jibril Kangjeng Nabi Sulaiman emang ulah panjang umur. Masya Allah cek malaikat Jibril bisa bae ajen tanpa ngindung cika huripan menta ka Gusti Allah ja Allah magdeudeun jeung nyaaeun tetapi naon hartina panjang umur ai bakal okos anu digowok mah iya nya cek Kangjeng Nabi Sulaiman aga satu henteu lah. Nah ieu Kangjeng Nabi Sulaiman bege hendak dipanjangkan umur melalui permusyawaratan ditepak ku malaikat Jibril ulah ieu ge sarua si ge panayang panjang umur urang doakeun yuk mudah-mudahan amin ndek naon deui atuh hirup di dunia ndek naon deui ya sanajan gawin deui ya kadeuleuna doang gagah buktina si itu nangis merengut bae salah aing cek milih si eta nah tuh kalkum ngaranna tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata orang cek Kangjeng Nabi Sulaiman ulah hayang panjang umur ulah hayang pendek umur urang pasrah bae ka Gusti Allah kumaha ajal bae nu penting salila hirup urang ibadah ka Gusti Allah sebab Allah janji ketika urang jadi kekasih Allah Allah geus nyadiakeun surga ketika urang jadi hamba Allah anu maksiat bahkan urang teh jadi hamba iblis bakal disadiakeun ku Gusti Allah neraka pintu surga nu kahiji di luhur lawangna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pintu nomor kahiji eta Masya Allah diperuntukkeun jang saha eta pintu hek nomor hiji eta mah jang anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin khusus jalan bangsa kalkum masuk ka dinya teu bisa khusus pintu surga nomor kedua babul musolli lawang paranti jelema-jelema nu salat cuman salatna bikamal salat dengan mengerjakan salat anu sempurna zahiran wa batinan zahirna sesuai jeung syariat syarat rukunna batinna ketika salat bener-bener tawadu ka Gusti Allah teu inget ka sisi ka gigir geus disadiakeun babna khusus babul musolli tinggal ragape aing asup moal ka kalawang eta asup moal aing ka lawang eta atuh tinggal ku urang bae dikira-kira salat aing urang kos kumaha salat anu bakal asup ka dinya khusus salatna anu ketika Allahu Akbar geus teu inget kana naon inget ka Allah 4 rakaat teh inget ka Allah bae magrib 3 rakaat inget ka Allah isya 4 rakaat inget ka Allah bae salila salat subuh 2 rakaat inget ka Allah tah bakalna asupna ka lawang eta teu harapan sih geus 180 derajat teu harapan
atuh jana salat ka karang Allahu Akbar karung goni nu kadeuleu karung ayam nu kadeuleu berbagai karung ai keur teu salat poho ka karung ai keur salat inget iyalah dalam menu salat bakal disiksa ku salat normal babul musallin ya Allah paling ke sapi siapa hasud berennya nomor katilu babul muzakki lawang paranti jelema-jelema nu zakat anu zakatna jeung anu sedekahna bitayyibi anfusihim kalawang bersih hati ikhlas zakatna ikhlas sedekahna ikhlas bebereanana ikhlas bakal dikhususkeun lawangna babul muzakki urang ketikan gitu naon ngaranna panen benang saton minimal geus dipersiapkeun jeung zakat komo aju leuwih maka wah geus disiap-siap urang dagang itu kene nisab ya teh siapkeun zakat segala rupa urang boga kaleuwihan siap-siapkeun ku urang yang fakir miskin yang fuqara masakin yang yatim piatu nah ieu khusus bakal lawangna lawang muzakkir sigi zuhar pandai can pernah kadenge di lemburna nyana ngazakat can pernah we kadenge malah zakat tu batur dicokot Allah kan Masya Allah nomor katilu le sorga teh babul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar jang anu al amiruna bil ma'ruf wan nahuna anil munkar anu selalu ditahan karena kehadean ngalarang karena kemunkaran pokoknya anu di dunia na amar ma'ruf nahi munkar tanpa pamrih di mana baik iraha baik resikonya disiapkan kumana tembak sekalipun penjara sekalipun dipican sekalipun pokoknya imah neangan kariduan Gusti melalui amar ma'ruf nahi munkar disiapkan ku Gusti Allah lawangna babul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar luar pandai can boga lawangnya na ieu urang makan rada dari aya setik-setik bae mah setik aya lah pokona bae sieun mah suama sakali tika hiji datang ka kaopat can aya bau-bau asana kanu itu wah kanu hiji deui tah ya Allah ya Rabb lawang selanjutnya ini adalah lawang anu babun nahyi anis syahwat bab atau lawang nahan kahayang ieu mah nahan kahayang Masya Allah karim syahwat-syahwat jeung kahayang-kahayang telah jadi dunia ieu moalila tahan kurang ke di akhirat lain teu kabeuli mobil mewah teh kabeuli tahan lain teu kabeuli baju bagus teh kabeuli tahan lain teu kabeuli awewe nu mana ge tapi kabeuli ditahan di restoran mana ku aing didatangan bisa aya tapi ditahan nahan eta horenganan bakal ngajadikeun cukang lantaran lawangna khusus ke di akhirat babun nahyi anis syahwat ya Allah ya Rabbi encan kabagian lawangnya bae kinur jage kiceup mana ya ini mana ya keur ngintip we can aya akanur can aya tuh kinur jaya encan komo sia oh jauh jasa kamar tuh ini kiai can aya komo eta ya Allah ya Rabb
Masya Allah karim ipang hese-hese mah urang kita itu belajar nahan nafsu. Masya Allah salilah hirup mal bisa urang nahan nafsu lamun henteu dilalanyahan heula cara ngalalanyahan nahan nafsu pondok pesantren. Tadi pondok pesantren teh jangan ngalalanyahan nahan nafsu. Boro-boro keur teu boga keur bogana ge henteu kokomoan. Ieu tah mahalna jadi santri teh. Mahal jadi santri teh lantaran lain sakadar bisa ngaji. Ai sakadar bisa ngaji mah gampang. Baca Quran, timimiti, ngejah, nyambungkeun, terus makharijul hurufna jeung lagamna gampang. Ngalaksanakeunana nu dibaca nu hese. Kitab laon garan-garan geus diaji mah Sepinah, Takrib, Riyad, terus Fathul Muin belah dituna kitab-kitab juara anggotan bisa dibaca tapi nahan nafsuna nu hese. Ya Allah ya nu mantak laluhur ge kiasna wicaringi Syekh Abdul Karim Ki Abdul Halim kabelah dina guru urang Abah Ucu ngajina sarua betul moina kitu-kitu kene tapi kadeleuna kesederhanaan lain teu kabeulian nya mobil teh lain teu kabeulian nya baju bagus teh jangan naon atuh bakal ditinggalkeun tah boga pikiran kitu jieu hese teh boga pikiran kos kitu tah. Ya Allah ya Rabb Abuya Cidahu tilau kawamana tiba heula teh urang ka ditu teh memandang manehana teh keur salat teh ka ditu teh keur ngaji keur salat nah atau manehanana teh teu bisaeun cara batur bisaeun tapi deuk naon lah nahan nafsu. Ai sieu mah lain nahan nafsu sieu mah eueuh jadi eueuh lain eueuh nafsuan eueuh hayang mobil bagus cakena lah atuh kajen kuku mah ge bisa eueuh hayang dahar ngeunah lah kumaha bisa eueuh jang meulina beda nahan nafsu. Masya Allah karim. Nah ieu urang belajar nahan nafsu nu hese teh nu mantap karasa hese teh ketika urang terjun cik aing coba gaho coba ieu ngalawan nafsu kakarak saselehna kanyahoan ku diri sorangan. Nu mantak Allah ngutus nabi, nu mantak Allah ngutus para syuhada, nu mantak Allah ngutus para aulia Allah, belah dieuna Allah ngutus para kiai. Ndek naon ieu jang menggali sesuatu anu aya di diri manusia. Ieu teh aya harta anu terpendam di diri manusia anu lamun teu digali bakal nyelonong tuh kafir, mun teu digali bakal bablas tuh munafik, mun teu digali bakal nyelonong terus tuh para jenderal anu kebablasan, lamun teu digali bakal bahaya tuh para polisi-polisi anu teu mawas diri, lamun teu digali tuh DPR anu henteu digali dirina bakal bahaya kabeh ge. Boro-boro eta DPR, polisi, TNI, pemerintah, kiai ge nu teu ngagali dirina mah pagong. Kiai kalau ngomong sia aing keur serius ya. Tuh Allah ngutus setiap saat wali-wali Allah. Allah ngutus setiap saat para ulama-ulama. Jang naon eta menggali dirina, menggali harta-harta anu terpendam di masyarakat. Mantap kiai eta aya dua fungsina, hiji menggali diri sorangan, kedua menggali masyarakat. Makin hebat menggali diri, makin hebat kita bakal menggali masyarakat. Sanajan dinten teh kitu bae teh kiai mah sebab utusan Allah. Ketika kiai geus bisa menggali diri
kapanggi oh jahe nafsu teh seakan wujud bisa disingkirkeun nafsu teh si teh nafsu teh nafsul amaratu bisu ieu teh nafsul kamilah bisa kanyahoan bakalna lantaran geus digali ketika digali maka manehanana panceg ka Gusti Allah mantep geus dina mantep nanyana bakal kabawa masyarakat teh kamantepan ku kamantepan dirina aya kiai anu keur niaina hebat mantep ditaluturkeun nu nanya rukun wudu rukun salat puasa haji jeung sajabana belah dieuna kiai teh jadi DPR aya tah di kitu teh mah di Lampung di dieu mah eueuh kiai anu kokomoan jadi DPR paling jadi MUI MUI gitu ge semi kiai teh ge tah kacaritakeun waktu kerja di kiai mah hebat eta manehna barang kuari jadi DPR hebat tetap hebat tetapi kahebatanana teh kuari geus bisa dibohongan ku sorangan nu tadina digali diri sehingga dikiaikeun ku batur kuari dikiaikeun teh ngan sungut doang di jero kolbuna para masyarakat teu nyaikeun aslina mah lantaran naon lantaran eta teh tadi penggalianana geus katutupan Gus Dur dongeng aya kiai jadi DPR haju berjamaah salat nu berjamaah na ya TNI karena kiai polisi hakim jeung murid-muridna nyana kan imam bisa we Gus Dur ieu ngaranna almarhum almaghfurlah begitu nyana jadi imam tegep terus ruku menang 2 rakaat aya kadenge suara bom hitung Masya Allah terus sholat beres sholat kan lain wiridan ya nanya siapa tadi yang kentut siapa di antara makmum yang kentut ngaku ayo cepat kalau kentut ngaku jangan sampai gak ngaku ayo siapa yang di antara ngaku polisi nangtung saya polisi kemudian dia hakim saya juga hakim coba segera siapa yang tadi kentut ngaku ngaku cek polisi hai sumpah saurang demi Allah saya tidak kentut ini demi Allah saya tidak kentut ini demi Allah jajaran kahiji disumpah kamu jajaran kedua demi Allah saya tidak kentut jajaran katilu gitu kene tidak ada yang kentut ini cek polisi ulah-ulah imam akhirnya imam ditanya Pak Kiai mohon maaf ini sebuah siap sumpah semua dia berani sumpah demi Allah tidak kentut bagaimana Pak Kiai kentut apa enggak ini yang lain mah tegap demi Allah tidak kentut demi Allah tidak kentut bagaimana Kiai demi Allah lah saya juga enggak kentut lah korenganan imam nu itu tak jadi imam nu baheula tegep teh ya kuari mah barang jadi DPR nyana bisa membohongi diri jadi kuari mah demi Allah lah enggak juga saya juga beda kan imam mah demi Allah saya tidak kentut demi Allah saya tidak kentut imam sama enggak lah polisi kan sah yes iya itu kan dulu menyesetan hitut nah iya dongeng Gus Dur bisa ada sebab sudah lain naon kiai ketika eureun jadi kiaina jadi DPR bisa membohongi diri sumpah nangis ngabohongan diri sorangan penggalian diri dah nutup boro-boro jang batuk mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di DPR teu ceuli mana nu percaya ku ari ka kiai nu aya di MPR teu ceuli sebab naon Gus Dur geus kagambarkeun model tadi nyana nu hitut nyana nu sumpah enggak lah bangsa saya kentut padahal ya itu itu ya itu sebagai gambaran itu kudu di DPR baik
dimui ge sarua teu kudu dimui bae di tukang kebo ge sarua lah pokokna mah tukang karung atau biang atau apa biang bohong tah mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu nu hese ge ieu menggali sedangkan dek gagali sumur kudu ahlina, dek gagali di Citorek emas kudu ahlina, dek gagali tuh di Sulawesi tentang batu bara, Kalimantan batu bara kudu ahlina. Komo ieu dek gagali sesuatu nu terpendam naon ieu hak nu aya di kolbu, iyalah nu aya di kolbu naon sifat ilahiyah kepangeranan pengertian artinya pengakuan bahwa pangeran teh Allah. Saha nu ngagali eta lamun lain kiai nu ngagali pangeran teh Allah, kiai diperuntukkan ku Gusti Allah ka dunia selain nabi penerusna warasatul anbiya ialah para aulia-aulia Allah, para kiai nu mantak luhur lah kiai kunaon eta batur mah gagali sumur hayang cai, batur mah gagali teh gagali tanah hayang emas, batur mah gagali teh gagali tanah hayang batu bara jeung logam-logam nu sajana urusanna dunia. Tapi kiai mah menggali kolbu manusia supaya mengaku pangeran teh Allah mahal jasa. Sanggeus ngarti pangeran Allah teh aya syariatna dituntun ku kiai teh. Ya Allah mahal amat makna kiai. Sanggeus dituntun melalui syariat, dituntun ku kiai teh supaya muat keyakinanana melalui ilmu thariqah tuntun ku kiai. Makna kiai teh lain sambarangan lantaran ndek nyalametkeun manusia ti seuneu neraka nu lawang sorgana geus dipersiapkeun sakumaha tadi asal bisa. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kiaina lamun deuk maot, tapi kiaina lain kiai nu DPR tadi teh, lain kiai anu osok ngagigiring kebo lain ya lain kiai anu osok kalkum lain. Tambah kiai monyet tah kiai emang kumaha gitu. Di Al-Quran tadi geus dijelaskeun ketika berbaring kieu urang teh nyaho bakalna tek lapoek aya suara irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diomongkeun teh irji'i nafsu balik maneh ka pangeran maneh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat etala sang kiai belah ditunda mawali lantaran geus aya suara ngan hese dicaritakeunana suara eta nu nyaho Imam Ghazali, nu nyaho Tuan Syabdul Qadir, nu nyaho sederetan wali-wali Allah anu kula mangan sakadar nyampaikeun hungkul. Tah begitu irji'i ila rabbiki ti harita ta sang kiai mah pepegatan jeung dunia teu hayang aing kana dunia, pepegatan jeung makhluk teu hayang aing jeung makhluk. Keur masa hirupna mah teu pati bisa, tapi ketika geus aya suara pede siap irji'i balik sia ka ditu ka kuburan nolong sia sorangan. Lain deui lain kiai masalahna ieu mah sesemperan tadi itu di mana tadi soleha atuh moal tapi kiai mah Kinder Jaya irji'i ente diteruskeun pagoh kididi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung tah loba jelema nu diangkat jadi kekasih Allah teh deuk sakarat lantaran ngadenge irji'i ila rabbiki. Aing teh bisa keur hirup mah tapi ieu aya sen irji'i ila rabbiki irji'i ila rabbiki irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat eta ditunggu ku malaikat begitu pas
eueuh di jero hatena. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Dicabut nyawana geus eueuh karesep kana dunia. Keuntungan santri, keuntungan ustaz, keuntungan kiai. Masya Allah, sebabnya naon diperuntukkan ku Gusti Allah, jangan gali kolbu manusia. Nah, naon coba dalilnya? Pondok pesantren. Naon coba dalilnya? Tuh majelis taklim. Naon coba dalilnya? Eta murid-murid santerona. Eta teh hasil galian-galian daripada kiai. Masya Allah. Lamun urang jaritakeun guru-guru urang ngagali diri urang, utat tadina teh nyaho ka mubtada jadi nyaho, utat tadina teh nyaho ka fa'il jadi nyaho, urusan maca belah dieuna urusan syariat sasaratan jeung rukun belah dituna terus, bahkan dituntun urang soal zikir nu mantep ka Gusti Allah. Ieu nu mahalna moal aya di sekolahan, moal aya di pendidikan prawira. Dasar urang teu ngaji meureunna teu sakola. Naon coba sakola luhur naon ngaran? Universitas. Odob sia. Aing mah keur nyaritakeun tentara, polisi tah. Naon sakolahna ngaranna? Tujak tujuh. Bodoh dibawa ke kalangan. Itulah para jamaah kaum muslimin. Ulama dek ceritakan betapa untungnya jadi seorang kiai, sebabnya penggali kolbu urang, muridna, tatanggana jeung sajabana. Modalna urang asal cinta ka ahli Allah, urang bakal dihijikeun jeung maranehanana walaupun teu datang. Karena naon dimaksud. Yang penting urang hiji teh modal kos kieu urang, ya Allah ya Rabbi, ieu teh urang teh tanda cinta urang teh ka ahli Allah, geus dihijikeun. Nah, nu tadi teh eta teh aya babun nahyan syahwat, teu bisa urang, tapi hulu urangna bisa. Engke kapan kieu cak Kangjeng Nabi teh? Kiai ka dieu. Kiai ka dieu. Naon? Kulawa ka surga maneh teangan heula murid-murid. Aisyah anu ngaku murid ka sia. Keheula aing gak dibere tilong manusia. Pokokna mah moal wakai. Ieu si kiai teh geus aya eskana kudu ka surga, lawangna geus jelas. Tapi cak Kangjeng Nabi ulah waka berangkat teangan heula murid, keuntunganna di dinya urang boga keyakinan. Masya Allah nu cak Kangjeng Nabi ke teangan kula di mana cek Siti Fatimah, teangan di dua tempat, hiji di mizan, nomor kedua di sirat. Sakitu bae geus teangan. Nah eta Kangjeng Nabi teh mere mandat ka para aulia-aulia Allah, mere mandat ka para ulama-ulama sholihin. Nah, iyalah keuntungan anak murid-murid anu bener-bener cinta mahabbah ka ahli Allah. Di dunia na urang mah biasa bae ibadah, tapi di akhiratna digupai ku guru nu ahli Allah. Sia mah geus cicing lanan. Henteu aing mah henteu. Beres kabeh. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ketika orang dihijikan jeung ahli-ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'ir. Kos gitulah tuh ya. Bab santri mah kan di duniana loba pikaseureun saudara santri mah. Okos hebat padahal henteu. Santri, okos teh hebat padahal hebat. Satu ketika aya jelema ribut di lapangan main bola. Lantaran eta teh tadi bareng offset. Dilangsungkeun wae. Ribut lah. Wah, ribut gelut. Langsung santri bakal terundang sebab jana aya amar ma'ruf nahi munkar. Komo nanti sok kamar atuh pelor apa? Datang ke bengkel sepeda baringungeun kekurangan pelor. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah,
si santri langsung pisah, jangan ribut, pisah, jangan ribut. Aya jelema beraget biasa pan ka santri leutik-leutik sia. Leutik kene sia geus bisa-bisa ke nu kieu, langsung belati. Potong belati. Belati potong. Tuh. Cak jawara lain lalaga ada budak santri. Datang ka potong kieu. Langsung kaget. Sama-sama aya santri sia. Aing ge potong ta belati ta. Nginggir sia geus bahaya sia, bahaya. Langsung turak cak. Alhamdulillah. Langsung babaturan daratan sih hebat amat nyawa aing hebat henteu pada sih eta belati bisa potong aing pan leutik make samping bodek jadi ieu bodek teh ieu tah jadi belati jana teh lain ka beuteung aing eta teh ka bubundelanana ku batur pacar hebat bae aing geus loba omong geus pokona mah hebat bae aing lah jadi jelema katipu mentak ke awewe ge loba katipu ku santri pajar loba duit tah padahal henteu ngan ku lantaran awewe ngadege lain hayang duit nya mah hayang ge sorga bae dasar siapa teh mondok atuh kami memondok mentak awewe nage atuh geus kieu meureunan geus takdir ilahi cik pasrah itu lah pagahan kula belah awewe ge langsung minta dipagahan ka salakina ya pagahan jeung naon heula tuh cenah ka amil langsung ila manalaw mila pina gitu amilin ngomong pamajikan ila manalaw artina naon ka artina maruhan sira moho teu muhayan sanyana pirang-pirang amil jumlahna 100 deh kakula doang meureun 100 anu sajian mau buat 100 henteu siapa itu amat gaji segitu jadi pamajikan lagi bingungan ke santri dah kakak mau 100 dia kakula meureun kanu sajian mau buat 50 ai sia mah ieu mah ti dituna entahlah mau aing moal ngaji lah jadi pakai hese-hesena cak almarhum abah ge tiki prawira eta boga santri nu hese teh pamajikan maksudna ngajar pamajikan ti nurut heran nu sajian mah narurut kabeh eta buktina tah ambil 100 bae bah kakula loang meureun nu sajian mau 50 meureun enggak aja datang kadinya doang nah iyalah urang lamun boga pamajikan santri nikmatna luar biasa Masya Allah ente kudu hese urang ngadidik rukun wudu teu kudu hese ngadidik rukun salat teu kudu hese baca Quran gunakeun jasa urang salat ti penting Allah Akbar pamajikan nurut ye coba lain santri ye tahajud ge deukeut aing bae meureun mah awe mah geus kitu kan tapi lamun pada santri masyaallah Kak tungguan Kak kunaon kula ge hayang milu tahajud ulah geus neng mah geus ulah tahajud geus beureum bae urusan anak itu ih engke kakak ka surga banyak kula ka neraka henteu ulah neng mah henteu kula mah ngilu bae ngilu nya Allah Akbar menang 2 rakaat aja bleh iya dadana dibuka atuh geus kinerja ya kieu we aing sih ieu sebenarnya tahajud menang sabaraha rakaat teu beres tuh kan jadi cek pemajikan nah tuh kan sarua ibadah ieu kan atuh geus aya kos kitu mah lu bentek aya kieu tah santri mah begitu nyaritakeun Pak Agul Bapak polisi malam tahajud saya alhamdulillah bisa 10 rakaat hebat kalau itu Pak TNI saya bisa 20 rakaat mantap Masya Allah ini pedagang saya alhamdulillah dari jam 2 sampai subuh mantap pas kiai Pak Kiai semalam tahajud saya alhamdulillah urusan tahajud sih yang penting saya melek aja semalam sampai di mana itu mulai dari jam 1 sampai jam 8 melek terus saya wah hebat amat Pak Kiai apa resepnya nggak ada apa-apa coba polisi tanya saya baca sholawat TNI saya ada ayat supaya kuat alhamdulillah ini pedagang sama Pak Kiai saya mah resepnya sedikit telur sama madu sama jahe jadi kucek diminum alhamdulillah dari jam 1 sampai jam 8 kuat
tah tanyakeun ka nu panjawi kena opat jero tah. Atuh pokoknya santri mah kos kitu ngomongna batur mah kuat salat kenapa kuat eta matak lo bakal tipu ku santri mah tuh kan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang caritakeun kehidupan santri model aneh resep tapi pika sebeleun mentak bangsa polisi TNI nyana teh bingungan ka santri mah anu sekolah anu teu pernah mengetahui tentang santri bingung kakula besok nanya pakai santri ada berapa di situ nanya-nanya mau mondok apa enggak sih enggak cuma nanya aja enggak usah nanya-nanya pokoknya santri mah puyeng. Emang kenapa? Santri saya ini rekenannya mah tulisannya ada 1000 tapi kalau saya manggil mau kerja 5 juga susah. Santri mah kos gitu tapi lamun nyalaten pak masya Allah isi ngemurudul ki budak santri aing kabeh tah lain ya kari nah mata moal kahartieun jelema nu teu mondok nyaritakeun pondok pesantren nyaritakeun santri moal kaharti urang nyaritakeun santri sote jeung santri atau lingkungan santri udah Cisoka mah aja santri kabeh lah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nulain santri nah iyalah kehidupan santri sederhana di bawah sederhana secara lahiriah tetapi lantaran guruna ditugaskan ku Gusti Allah untuk menggali kolbuna berarti secara maknawina santri adalah penduduk surga. Masya Allah lo amin tuh si jalan santri jadi aku semua tuh pernah pokoknya nanti pernah mondok mah nanti nyaho nanti pernah nyansen nanti nyaho cai diseduhkeun ka kerak kayak nginum jasa kaju diinum lok kata di dakarak bondok kuru menang sabulan ulah ditimbang lain tuh cai kerak kata. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kakarak datang ke sabaraha lawang masih kene ayal 3 lawang deui insyaallah 2 lawang deui wah ieu waktu geus samporet ieu mah sakadar bahwa Allah ngutus nabi diperlukeun jang umat kitulah sunnatullah Allah ngutus ulama warasatul anbiya Allah ngutus ulama tergantung martabat ulama nu jelas diutus ku Gusti Allah jangan gali kolbu manusia lamun ngagali emas rintanganna luar biasa ngagali batu bara pohara rintanganana ngagali sumur rintanganana ngagali kolbu nu mantak lain lalagan perjuangan seorang kiai sampaikan ke aya pondok pesantren bertahan majelis taklim bertahan muridna alhamdulillah aya anu geus bisa ngamalkeun eta berarti geus hasil berjuang rintangan geus dilalui ku manehanana lain lalagan loba anu tigese jadi kiai teh loba anu soledat jadi kiai menghadapi rintangan-rintangan lalagaan rintangan anak doa kurang doakan mudah-mudahan para kiai dibere talaleger dibere kuat istiqomahna dibere kuat keyakinanana dibere mantap keyakinanana ka Gusti Allah santrina sarwa mudah-mudahan dibere istiqomah dibere hasil maksud dibere ilmu anu manfaat dibere bisa ngamalkeun anak kitu kene masyarakat takwa beh mudah-mudahan dibere cinta ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta ka para aulia Allah cinta ka para ulama-ulama kabelah dina cinta ka para santri-santri terakhir orang doakeun almarhum almaghfurlah turpula sok lalagaan itu kene atuh naon ngada saluhureun tetapi akrab alhamdulillah cilongok
saat-saat anu dipentingkeun nyana data kitu kene kula pernah ka dieu nikahkeun terbayang bahasa-bahasa jeung tingkah-tingkahna jeung keakrabanana tanpa aya sekat antara khususna kaula jeung anjeunna. Urang doakeun mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah, dilegakeun dicaangkeun di kuburanana, tarima amal ibadahna ku Gusti Allah, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berikut istri tercinta anu geus leuwih ti heula kitu kene guru-guru urang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana tur dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu ditinggalkeun mudah-mudahan dibere sabar jeung tawakal. Urang kabehan hadir di dieu khususna umumna muslimin muslimat mudah-mudahan husnul khotimah. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cekapkeun sakitu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Doakeun simkuring ngadoakeun ka sadaya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim.